dia kurang mah langganan dicukur mah opa kebudana jadi mana di Mulia bakalan kerja mana SMP opa tapi pernah di dia aja di Basar Wisnu enggak mana nih itu pokoknya mah ting 13 pokoknya lamun halus videona udah di-upload kan YouTube lamun goreng mah tah baik ya iya we kita ngajak apa eta non salon bencong teh di mana di deket Ciip Bahulang bencong salon tanjakan pas aya tukang kue-kue itu Tarigo kan bala apa pernah bapak jarang ningali bapak turun hadinya dicukur gitu kumaha oh gitu kasar aning bencong nih pas kasar jeung iya si gunting teledu peureus kan itu Sugante khusus juga jang unggul ada awas dia salon itu cuman boga nanti boga rapi unggul rapi pisan pernah di dia tuh siun mimiti lagi abi mimiti pisan panggil jeung itu rada siun mah mengelewat teh kan ai pas geus wawu mah bagere kurasa kurang pernah ningali kadang juga rasa katutupan di banget sama potongan teh gitu tapi ini mah cara ningali ya indah ke kamar bapak teh dagang ya ke Purwakarta dia bubun itu mana hah bubun itu udah kena motor dua di berang oke insyaallah baru kasaha itu bun kasaha hah kasaha iya ke mamahna bapak oh ya kan ya aya mamahna bapak ayah kan ya mama nini maya Purwakarta biasanya sok dia karena ada ieu tapi di sekolah tuh tong boro-boro iya mamana bapak saya kan mamana bapak nini jag si bapak mah geus aya lambung geus aya gageus itu nya mamana mah indungna mamana mah jag we di nena didinya kayak lain beda kan kolot jeung di lembut jadi dia beda beda soalnya tidak makanan deh dahareun di itu mah langsung alami gitu kan tidak enak teh ngaruhnya pasti lebih panjang umur ya nama insyaallah ya lah di model di lembut tong boro-boro kitu panon ya bun panon geus sarua ini ningali teh nya ngabus jarum bisa kene beda lah sih soalnya ngaruh pisan kan kota Jambi kan ai model di lembur hari itu kan polusi kurang masih ya kene asli kene faktor makanannya nya tong boro-boro kitu eta nu orang lembur jeung orang dieu itu kan teh jarang jag-jag we orang lembur yang kan di Nacayo kan beda kan cai model ini kalau itu kan di itu mah ada alami deket kanan gunung baru di kenapa itu benar itu dagang-dagang geringan aja karasa pisan ya kamaya dagang ku Sepin kemarin tuh pada
dina nah ungkus teh selain lambung lambung diumpul kan sempat dirawat di Sariningsih karena apa nih tilu poe cenah tilu poe lilada awak gendut ai dirawat begangan sih begangan tapi anggar ada gendut takkan itu juga babe kan mah kan pegang kan ya kan nyeri lambung gitu dari nama kan gendut aya fotona kan cenah keur gendut wah di dapur aya fotona pas ke kaca tapi bun babeh di dinya mah ku ngadorong roda ge kuat kene nya salut urang mah bapak urang mah teu kuat ya. Ngadorong roda sorangan lamun balikna adinya komo tanjakanan anggo aya tanjakan ieu tanjakan ya pertanyakan lah tanjakan kuat kan jadi nama ulat telat teh gitu di amun geus beunang nu kieu lambung ulat telat kena sarapan wah aya termos sih halangan aya termos sih alah karek genep menit cantik itulah Aisyah karek genep menit tingali halangan ya termos aya nama model kana santen babe tara aya nama tara model aya kolak yang model bulan puasa tara dipisahkeun ya model santennya dipisahkeun jadi langsung sekali gitu ada bubur kacang kamari tara santen aya nama dagang teh sepi loba liburna da emang sepi ada kumaha tuh ada dagang rada kitu deh